Aduh, hate aing terpeuting nganjang ada saingan si bangek yang si Ciangrik mending ganteng eta banget bang baralak garing ge. Sia agak kenaon kitu ngalamun bae. Aing pusing puguh kerpeuting ada saingan aing ku si bangek yang si Jangkrik tah ganteng henteu tage banget tong baralak garing ge. Geus ya dong cumplung kelapa. Heh, sia datang ngaledek aing, lain ngehibur kana aing. Ya hayang dihibur kitu. Tuh lah, aing butuh hiburan keur parusing kieu mah. Ge aing rek nang balon heulan. Maksud sia naon? Nyar balon heula. Pancek sia tadi hayang dihibur. Emang naing ngorok beureum, dihibur make balon. Sia hayang dihibur kumaha kitu? Mending lage sia di dieu ngahibur aing. Kuna aing biduan BL. Age dihareupeun sia. Duitan Allah, Duit mah moal kahitung. emangna sia boga duit kitu. Duit mah moal kongkorongok. Hayang sabaraha duit sia, tinggal ngomong doang ka aing. Sombong amat. Teu percaya aing. Deuleu ge calana kokolor. Kepeci ge nyengleh. Pilan mah teu ngajamin. Deuleuh duitna. Mana ge deuleu duitna? Geus gerang ngalage heula, kayak disawer. Tenang aya duit mah. Awasnya sia lamun bohong. Oh, geus ulah loba omong, gerang ngalage bae dihareupeun aing. Geus ge mana duitna? Salahnya, kayak, aduh, aya nya duit aing. Tuh, kebeneran aya. Tah, ya. Jar aing mah bener duitna teu kahitung. Orang ke 2000 lakukan naon, Bo? Heh, uyuhan sia ku aing dibere, janjieun mah moal bisa. Geus duk bae ka dieu, duk di dieu. Heh, eta duit sia lamun ditukerkeun, moal kahitung eta jumlahna sabaraha. Dituker kana naon duit 2000 laku ge moal. Sesohoreun sia, eta duit lamun ditukerkeun ke anak yatim, eta duit bakal jadi pahala, jeung bakal jaga engke sia di akhirat. Kiro amat sia ngomongna. Lamun daet mah moal karasa. Maksud sia naon lamun dae teu karasa? Sia teh nyaho, maksud aing naon? Teu nyaho aing moal bae nanya. Gelis polos, ranjak bae kitu nya. Naon? Itu cek aing ge sia geulis. Siker orok aing mah geulis, nyadar kitu sia lamun aing geulis. Kamari mah aing nu sia lehoan keneh. Eta mah keur kamari. Tadi dia jeung si Bonggol Cau. Aing tadi dari si Agai ngalamun ti karunyaeun. Laju ku aing disamperan. Kan sia daek abaturan si Bonggol Cau. Aing leulana karunya geus kasurupan di Rod Gayung. Molekeun di Gayung ka si Bonggol Cau mah. Emangna naon kitu si Agai sampai Rod Gayung teu daekeun. Pan si Bonggol Cau mah bapana yang Leud Gayung. Kolona sia ku aing mun ditok-trok aing ngomong asal jeger bae dong tabrakan. Ayo mah, saha nu daekeun ka sia? Leud Gayung bae ge teu daekeun, komo bikang. Ai sia ngomong doang lu filteran, was-was bae dong bebek. Pesan kebal orang di dia ngobrol. Mama menungguan di imah kebal geus lapan nungguan anu meuli lauk. Untung aya lauk sasameo di dahar bae. Daripada lapar. Atuh emak, teu kira-kira ngadahar lauk sasameo. Kalian bae jeung meongna di dahar. Ai sia ngalunjak ka kolot. Goblok! Kita ngadahar meong sekalian jeung beuritna. Atuh mah lauk sasameong di dahar. Siana ieu tita meuli lauk kalah ngobrol di dieu. Atuh mah kumaha aing lewat neuleuh si Agai keur ngalamun. Agai ngalamun naon kitu? Mantos ditolak geus ulah dilamunan. Tin bae ka imah. Tah naon ka imah? Dek diracun. Oh bener mak, cocok karak mah. Geus ganeng. Geus ulah pasea mama lalagaan. Emang nandek naon ditahan ka imah? Dek dijodohkeun jeung anak emak daek henteu. Mana mak? Eta si Neng anu digigireun. Emang daekeun mak? Kumaha Neng daek teu? Ih kumahanya? Lah daek sia kasih Bonggol Cau mah, make peci genjeng leh deuleu ge. Oh bener Jang. Deuh pake can age kokolor, naon baru di deuleu? Eta si bengeku resep jasa ngalerekan aing. Geus bapak saya. Tah si bengekna tah mimiti ya. Sabar ulin bae ka imah.
Kenapa nih taing kai mah? Nek diracun ku sia. Sia suujuan bae kai. Gas ulin bae kai mah. Oke, aing ulin kai mah. Oh guys, kai mah bae. Eken siga nama kasia. Obe dijodohkeun ku mana. Cemen amat dijodohkeun. Terus ganeng bengek ikut campur bae sia. Gas lepas ya. Bubar neang naon ka ditu. Oke, Jang, ayo urang ngopi bae. Terus geram mabur ka ditu balanak aing nu sararia. Ayo kita orang balik, bosen aing di dieu nu si bongol cau tah. Hayu neng balik heula. Balik heula nya guys, kai mah bae ulin. Tong ke aing ulin kai mah irah-irah bae. Tangkrik yang si bengek yang aing emosi bae diselap henteu poin kana tangkal cabe. Geus lah aing daripada aing dieu serangan bae dua anak tere balik.